ti mimiti kawin diurus ku aing sabab diucapkeun mah matak ngagugurkeun kabeh amal soleh nu geus dibangun ku urang teu kawas manehanana tiba heula ku aing sok dibantu beak tah nu 70 tahun teh nah lamun bae ditarima amal soleh urang ku Allah sarta diganjarna wah hebat we ganjaranana kekecan karuhan bisa diraih tah ganjaran teh engke teh naon sabab kan sabab can bisa dipastikan nepi kapaeh eta amal soleh apakah tetap aya apakah ku urang dibatalkan nah kumaha kitu apaan aya amal soleh nu dibatalkan ku urang keneh contoh seperti ketika orang ria seperti orang ujub ku amal orang kan awat atau takabur ku amal soleh orang leungit tah nu geus diamalkeun teh padahal mah eta amal teh geus digudangan ku Allah teh geus disiapkeun nek dibikeun ka urang atuh leungit diduruk cenah ku ujub urang diduruk ku takabur urang diduruk ku ria urang tuh dicatat ke urang mun urang cenah sering sedekah ka ditu ka dieu tuluy we urang teh meletuk we kungsi ngucapkeun kieu urang teh nya teh cenah masjid lamun ku urang teu dibantuan mah moal geus eta teh kan beak teh atawa ngagonggorokan ongko mere urang teh tapi ngagonggorokan kan urang teh dibere manehnana teh tapi ngagonggorokan kop teh sia tah tuh maneh ka kuring di heula kuring nginjem ge teh dibere kuring mah kopai mere tah heuh mere tapi digonggorokan batal atawa urang teh sok mere ka ditu ka dieu aya tempo urang butuh gitu kan nginjem ka manehna teh lobangan 2000 perak manehanana keur teu boga tuluy timbul goreng sangka tuluy diucapkeun ku urang teu kawas manehanana tiba heula ku aing sok dibantu butuh 2000 kayak gitu kan nah ada kan beak teh kasalaki ngahidmah dimimiti kawin nepi ka nini aki-aki kan ngahidmah ngurutan unggal poe unggal puting gitu kan kasalaki teh hiji waktu si manini hayang diurut kan ai salakina ieu teh keurieuh si akina teh aduh ini hampura ya keriweuh ya ai gantawang teh ka si akina teu kawas manehanana ti mimiti kawin diurus ku aing hayang diurut bonik susing kuring tunuh oge kuring memaksakeun imah pira ge gitu kan beak tah nu 70 tahun teh beak mata kasararea lamun urang tersinggung aya kehe urang pernah berbuat kahadean ka manehanana genggem dina ati entong nepi ka diucapkeun sabab diucapkeun mah matak ngagugurkeun kabeh amal soleh nu geus dibangun ku urang dina ati we dina ati kan kengeng cenah mun diobrolkeun ka pun bojo teu ngeunah cenah ku si anu ulah dina ati kengeng cenah pami abdi diseratkeun dina catatan si boy dina eta teh geuningan status gitu kan wah tuh eta dina buku ge aya naon ngaranna teh naon diari ulah ke bisi kabaca ku batur ulah kateungeunah urang dan sebagainya adek nya